isukna kapanggih jeung babaturan cenah paejan teu nyawa ieu teu kaharti cek cenah ja Nabi Daud betilok bohong tapi ieu mah bohong cek cenah ieu aduh Kangjeng Nabi Daud terpukul gede waduh aing ieu kumaha lalakonna cek cenah coba tunggu 2 poe hirup keneh bae katilu poe eledet Kangjeng Nabi Daud ngadoa gerokeun ku aing sia malakal maut langsung digerokeun ya malakal maut ta'al hina ayo malakal maut ka dieu langsung sursat ulah kieu boga pagawean ieu aing geus kabejaan ka ditu ti kamari jam 9 ieu kan jadi bohong sedangkan pan aing mah teu bohong pan aing nabi aing rasul ieu kumaha lalakonna hampura cek nyana hampura ieu kula ge meleset maksud meleset kumaha kabarikan di Lauhil Mahfuz aya jam 9 maot tapi begitu kula dek berangkat harita dek jabut nyawa di Lauhil Mahfuz ngaranna ya otomatis banyak main cabut-cabut bae deh emang calo main ukur-ukur bae itu bisa ya mah cek cenah urusanna kudu tepat tuh kuari di Lauhil Mahfuz eueuh cek Kangjeng Nabi Daud itu kumaha tuh tiba heula ka karak ieu cek malakal maut sepanjang kula nyabutan nyawa karak ieu anu haju dihapus di Lauhil Mahfuz eueuh kieu ayeuna mah kula tetepan ditungguan ku tetangga laporan ente ka ditu ka Gusti Allah naon sababna eta jadi dihapus gitu cek malakal maut atuh ulah kula di dinya bae sih di dinya kan rasul iya tuh muntah di dinya nu boga urusan gua lama pan informasi nanti ente tetep bae sieun nih ka Gusti Allah untuk nyatanya nu kitu mah sieun dirinya bae dah rasul entah aing geus ka ditu teu lah nanya atuh nanya malakal maut ka ditu jadi carekan ku Kangjeng Nabi Daud bu aing carekan bebeakan cek gara-gara mere informasi akhirnya langsung ya Allah ya Rabbi abdi munajat ka Gusti lantaran abdi mere informasi ka Kangjeng Nabi Daud Nabi Tuhan Rasul Tuhan hamba Tuhan nu dipake kadedeh ka cinta ku Tuhan harita tatanggana jam 9 maot kukula diinformasikeun tapi ternyata ngaranna eueuh abdi bade tumaros ka Gusti naon sababna Gusti datang ka dihapus cek Gusti mun teu nyaho maneh kieu barang eta tetangga Daud diinformasikan maut jam 9 harita kenehnya na gegeraan ka imah adi ka imah kakak ka imah dulur silaturahmi menta hampura di samping menta hampura harta-hartana kunyana disodakokeun datang ka beak kabeh maka kula menghargai ka jelema nu silaturahmi ka dulur-dulurna ka tatangga-tatangga jeung karabatna bahkan nyana sodako hartana ku kaula dihargai ditambah panjang umurna bejakeun gitu ka ditu mun atuh siam atur nuhun datang malakal maut ka Kangjeng Nabi Daud ya Rasulullah ti Gusti Allah informasina eta tetangga anjeun kulantaran barang dibere nyaho jam 9 isuk maot harita keneh nyana silaturahmi terus hartana dibagi-bagikeun maka ditambahan umurna bakal panjang